Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadagukeun dongeng. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Atuh salajengna para mitra sadaya nu judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Kiliksa urang teraskeun deui. Ye ayeuna nincak bagian ka-31 para mitra teh karaos 31 episode we nya para wargi dongeng teh Ari cenah para mitra anak belut naon kuntit Mang Jegen menguping anak belut kuntit para mitra aduh anak belut kuntit cenah para mitra Ari anak lubang aya lubang teh belut agung namina lubang maling aya sok aya ceilian mun teu lepat nya namina leungli cenah anak lubang ai belut na biasa ai bulu agung sareng deui badag gitu sareng lubang namina lubang para mitra jadi belut agung we kitu nya kitu merupina para wargi belut badag anu sok aya ceilian cenah lubang mah ya ceilian cenah kitu wah enggak atuh para wargi dongeng nu judulna nyata Kasarung Kasayang Maung karangan Kiliksa dina bagian ka-31 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya mangga urang lajengkeun deui hanca dongeng cariyos si Itok anu parantos katunda kamari. Dongeng ieu karya Kiliksa para mitra kahaturkeun ka para wargi etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh ti Mang Jaya etang-etang hiburan kanggo para wargi. Mang Jaya ngahibur sorangan ku jalaran ngadongeng teh lumayan para mitra aya pisirieun wae mah. Da sok ngahaja seuri Mang Jaya ge aya pisirieun. Lumayan cenah. Ai bunga teh sok manjangan umur matak nyehatkeun gitu. Kitu ceuk nu sanes oge. Jadi urang teh kudu ngabubungah sorangan. Batur mah yang bunga teh meuli cenah. Ieu mah dibere tugas gitu. Mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Barang si Adnan nanyakeun perkara nu kajadian teh nah bener-bener atawangan saukur caritaan bohong. Si Wawat tuluy nempas di caritaan Adnan. Ih, mane wae koe sing ngartinya ceuk dewek tadi ieu teh kajadian nu tumiba ka urang Cianjuang ieu. Ngan kadengen aku dewek geus jadi hiji buah catur nu keur rame pada nyaritakeun di Cikarancang. Ai perkara bener henteu nama dewek mah teu ngilu naung ieu mah. Malah teu ngilu noel acan kitu euy. Dewek mah ngan saukur mun speaker teh speaker wungkul euy kitu tah. Jadi neruskeun caritaan batur, ngagedekeun caritaan batur. Lain berarti ngagedekeun ngalobaan caritana ngan saukur ngagedekeun sorana kitu. Oh, heuh sok teruskeun wat lah, ngarti gitu mah. Cek si Adnan. Bari meulitkeun sarungna kana cangkeng lantaran ayeuna mah geus teu karasa tiris da puguseun durukan meuni teu pareum-pareum. Ngabebela tuluy-tuluyan. Ari si Wawat pok ngamimitian deui nyarita. Heuk sok darengekeun ku sararea. Lantaran ieu carita teh loba pieunteugeunana euy keur urang sangkan teu kabawasa kaba-kaba. Sanggeus liwat kajadian anu di lemur Cihanjuang. Terus disusul ku kajadian nu tumiba ka Basuri nu aya di lemur Cikarancang. Didinya mah euy imah Basuri teh runtuh euy awut-awutan. Terus disusul ku ngajirimna hiji buta hejo. Nu dipunyung ku Basuri, disusul ku pamajikan Basuri nu paeh ngadadak. Disusul nu kajadian pikasieun nya eta majid pamajikan Basuri balik deui dina waktu keur tahlilan. Nah anu keur rame dicaritakeun perkara tarung euy antara Basuri jeung Mang Itok. Di mana pada dua-duana teh pada muhit siluman. Kitu kajadian anu di lemur batur mamang cek si Wawat eureun heula nyaritana. Pok ditempas ku Mang Daryo. Oloh jadi kitu nya Jang. Lainin kumaha tah tarung lalakon tarung teh cingcing caritakeun hitung-hitung ngadengikeun ieu tarung naon teh carita perang gitu tah. Cing lah kumaha tah bejana cenah lumayan ye. Teu babari datang jurig dunuh teh ikir kieu mah ye. Ceuk Mang Daryo bari ngilinting bok rokok ku daun kawung. Si Adnan pok nyarita deui. Bener Wat. Sok sekalian ngadalang hadinya lah. Nurutan dalang pantun we ngan teu make kacapi.
Tapi ulah bating bohong na ulah bating lohong na ye. Cek si Adnan bari nurutan ngilinting bako. Maneh nama bako temawa daun kaung temawa jadi sakabeh ngenta. Kamang Daryo teh untung we sararea tup-top haridang nyokot sorangan. Terus arudud bangun nikmat komo ari meunang menta mah bako banget biasa ngeunah si Wawat pok ngadongeng deui. Heug lah sok darengekeun ku sararea. Kuing rek dicaritakeun kabeh ti mimitina euy. Pokona mah ditetek moal anu kaliwat. Moal anu kaliwat saeutik ge moal ditamahan deui. Cek si Wawat bari derek-dek ngamimitian ngadongengkeun perkara Mang Itok jeung Basuri. Sakur beja nu kadenge kabeh dicaritakeun. Nyaritana bari pepeta jiga pisan. Malah sakapeung mah jung nangtung bari nulak cangkeng panon dibolototkeun niru-niru buta dina dongeng. Ari sungut dibegeg-begegkeun nemongkeun sihung maksudna mah. Tugur ger para mitra di posrona teh. Rame Mang Daryo jeung si Adnan katut si Ajid. Saleusirian meuni rame jeung sirikeun pamola si Wawat. Kaayaan anu sejen para mitra. Nu sepi jempling teh jadi rame ku sora nu sareuri sedeng sapangeus si lembur Cicapar mah sigana bae geus talibra sare lantaran geus rada peuting harita teh. Nu kadenge rame keneh ngan garduh ronda wungkul. Ari si Wawat nyarita ngahaja di awet-awet bari sakalian dicampuran ku heureuy. Atuh puguh we nu ngarona teh teu tarunduheun kaayaan di lembur Cicapar jadi haneuteun. Dina waktu nu sarua Mang Itok anu keur aya satengahing perjalanan harita geus hampir tepi ka eta lembur. Sanajan kaayaan peuting ka cida tirisna, tapi Mang Itok mah sakujur awak mandi ku kesang. Lumampah ti saprak eureun di warung maonah can eureun deui. Kulantaran bakat ku capek, Mang Itok lumpang ngalenghoy lir macan teu damang. Lain tenangan teu damang. Barang srog ka sisi lembur Mang Itok meni ngarenyag. Antaran ku manehna jelas kadenge pisan yen di garduh rona masih keneh rame. Kudu ngobrol. Tapi lila-lila Mang Itok jadi bunga pok ngomong sorangan bari tetep leumpang. Heuh. Kabeneran ieu mah ye. Yeung tibatan nyiksa awak sorangan mending ngilungna sarewe di garduh rona. Gampang isukan subuh-subuh ini teuy. Nya kitu lah. Cek Mang Itok bari terus leumpang rada digancangan. Nu dimaksud rek muru pos ronda. Tapi samemeh Mang Itok uluk salam ku manehna kadenge jelas pisan. Rona-rona keur ngarariung teh jiga nu bunga. Lantaran harita teh keur nangap si Wawat ngadongengkeun perkara Mang Itok. Mang Itok ngarenjag sarta reg leumpangna eureun heula. Bari ngadedengekeun anu keur ngobrol. Barang geus yakin si Wawat keur ngadongengkeun manehanana jeung Basuri pok Mang Itok ngomong sorangan jero hatena. Ai. Tete lalalakon aing teh geus sumebar ka mana-mana. Tapi keun bae lah. Cik uing rek disampeurkeun sakalian ngarah leuwih jelas kadengena. Pura-pura teh nyaho we lah pokona mah asal bisa ngilus sare we di gardu. Ceuk gerentos hate Mang Itok. Bari terus leumpang deui lalaunan ngadeuketan kanu ngobrol di gardu. Sanggeus tepi pok Mang Itok uluk salam bari ngalaan duduk kuina. Sampurasun kulad. Cek Mang Itok bari ngajanteng nangtung luareun gardu, ari Mang Daryo sabatur-batur meni ngarenyag. Ngadenge nu aya uluk salam teh. Reg si Wawat eureun heula nyaritana. Ari Mang Daryo pok ngajawab uluk salam. Rampes nun, uluh. Geuning aya tamu ieu teh. Mangga atuh kalebet saderek. Sok urang sideang geura supados haneut di dieu. Jawab Mang Daryo darehdehna keur ka Kisema. Atuh pok Mang Itok ngajawab, "Sumangga kulan. Hatur nuhun we kana panganggen di salira sun." Ceuk Mang Itok bari sup ka jero gardu. Terus sasalaman jeung sarerea atuh cungcong sarerea narampanan salam ti Mang Itok. Sanggeus beres sasalaman gek Mang Itok diuk dina bangku ngilu ngariung durukan sarta sok nu nadudukuyna dina luhureun tuur. Geus kitu pok nyarita Mang Itok teh. Apun tenun ieu telah kasadayana ieu. Isim abdi teh nuju aya satengahing perjalanan umawi. Kaleresan kapoekan di dieu abdi teh ku jalaran kitu manawi kawidian sun. Isim abdi teh bade ngiring reuh we dugi ka enjing mah sun. Kitu pamaksadan isim abdi teh kulan. Cek Mang Itok sopanaker.
sarerea silih reret malah tungtung nama nutulian neuteub. Mang Daryo minangka pamimpin, ari Mang Daryo surti pok ngajawab. Oh, jantan kitu maksud saderek teh. Ari kanggo ngarareb mah taya wagelanana. Nanging jisim kuring prayogi heula terang ka saderek. Ari margina kahiji jisim kuring teh salaku keamanan ieu lembur dina wengi ieu. Kadua perkawisna, kumargi saderek sumping dina waktos anu sakieu parantos wangina. Tah, ku jalanan kitu sumangga waler heula patarosan sim kuring. Dupi saderek teh saha jenengan? Di mana lembur matuh Banjar Karang Pamidangan? Bade angkat ka mana atawa nepi mulih ti mana? Sareng naon nu dimaksad? Cobi waler heula sadayana. Upami parantos yakin matang tos bakaraos ka sadayana. Ceuk Mang Daryo minangka pamimpin ronda mariksa ka Mang Itok dina kaayaan lemah lembut tur dina basa nu hadena keur. Oh, mangga sun. Ku jisim abdi ge tos diterangkeun sun. Dupi jisim abdi teh nu katelah mah pundora. Dupi nu dimaksad bade nempangan pun lanceuk di lembur Cihanjuang. Dupi abdi kawit di Cigalitri sun nu pernahna ditutugan Gunung Galitri kitu takulan. Cek Mang Itok kapaksa ngabohong lantaran nu keur diobrolkeun ku si Wawat manehna pisan. Ari maksud Mang Itok sangkan kadatangan manehna teh teu ngaganggu kana acara Mang Daryo sabatur-batur. Malah harita gepok Mang Daryo nyarita deui. Oh, janten jenengan salira teh Dora. Atur nuhun atuh parantos ditepangkeun sareng jisim kuring sapara kanca. Dupi jisim kuring mah nu katelah teh Daryo sun. Samali kumargi jisim kuring teh kasebat pangkolotna ari dina ieu riungan mah. Janten kurerencangan teh nuju ngariung ayeuna teh dinyarebat emang. Nya katelah we Mang Daryo. Dupi nu tiluan sadayana rerencangan emang dina ngajalankeun ronda. Kalayan minangka pamimpinan emang pisan. Tanu ieu jenenganna Wawat. Tah, paminu nuju udu jang ajid. Dupi nu itu tuh nu nangkep tuur katelahna Pud Adnan. Tah ieu tiluanana ge kacida satiana dina ngajalankeun tugas ronda. Kitu saderek Dora mugi janten uninga we kanggo namihan baraya kitu tah. Ceuk Mang Daryo bari menunjukkan anak buahna kalayan ditungtungan ngareret ka Mang Itok. Waduh. Hatur rebu nuhun laksa ketika bingahan sun. Jisim abdi parantos di pasian terang, mudah-mudahan we tu jantan hiji kasayan kanggo urang sadaya. Margi hikmah tina silaturahmi teh kacida pisan hadena sun. Urang bisa namihan wawargaan hartina mah namihan kekenalan kitu tah. Ai kekenalan teh hartos nama hiji hartabana nu kacida pisan ageungna lantaran nyaeta babaturan teh nu bisa ngabantu dina segala bidangna sun. Kitu nu mawi. Nya mudah-mudahan bae ieu teh hal janten sae pikeun urang sadaya. Tadayeuna mah parantos bruk-brak kalain jelas sumangga teraskeun bae atuh. Cumarios ulah ngaraos kaganggu margi jisim abdi mah mung sakadar bade ngiring deureuh. Janten milih nuju nyawalakeun perkawis nu penting mah sumangga we teraskeun. Ceuk Mang Itok bari namprahkeun dua dampaleungeun minangka masrahkeun deui waktu pikeun neruskeun ngobrol nu tadi kapegat. Pok ku Mang Daryo dijawab deui. Mangga saderek Dora mangga. Sumangga urang pada ngabandungan we ieu mah. Dongeng jang Wawat sok atuh teruskeun ka dieu ulah kagok jang. Jeung deui eta teko ka dieu keunjang adan. Ieu ba hawatos saderek nu name sumping bilih palayan ngaleut ieu. Cek Mang Daryo paparentah gap si Adnan kana teko terus disodorkeun ka Mang Daryo. Nu saterusna disiguhkeun ka Mang Itok. Si Wawat pok ngamimitian di nyarita. Oh mangga Mang. Poho deui Mang tadi nepi ka mana nya? Tadi jid saya ngedongeng nepi ka mana tadi teh? Cek Wawat bari ngareret ka si Ajid. Oh mun teu salah nepi ka eta tah Basuri keur dikepung ku tentara Maung. Cek si Ajid bari neuteub ka si Wawat. Pok si Wawat mimiti di nyarita. Oh nya. Ingat ieu mah euy. Sok urang teruskeun deui nya. Cek si Wawat derak-dak neruskeun deui dongengna nu tadi kapegat ku Mang Itok. Ku Mang Daryo jeung anak buahna teu disangka ieu nu boga lalakon teh aya di dinya. Aya hareupeun ngilu ngariung.
tapi Mang Itok teu nanakeun jiga nu nyaho malah bangun daria nakar dina ngabandunganana. Atuh puguh pikeun si Wawat meuni asa kapake harita. Ngadongengna beuki aksi malah ngahajar ada di campuran lohong saware. Puguh we pikeun Mang Daryo si Ajid jeung si Adnan mah meuni kaget. Dina ngadengikeunana colohok bengong teu ngiceup-ngiceup. Molohok ngemang kadu teh ceuk paribasana. Sedang Mang Itok mah estu sabalikna malah bari molohok kanu ngadongeng teh hatena mah ngomong sorangan bakat ku kaget. Uluh. Teh lagis kacampuran bohong lalakon aing teh. Nyaho ti mana ieu manusia? Paingat. Ceuk paribasa kolot keur nyarita. Cenah omong teh leuwih harus tibatan goong. Mun kitu mah teh lapisan yen caritaan kolot teh bener. Keuna yang nyaho arek ditanya ku aing. Lamun geus ngabohongna. Ceuk gerentos hate Mang Itok. Tapi kituna teh ari dangong namah jiga nu heueuh. Ngilu ngabandungan kana caritaan si Wawat. Sedeng Mang Daryo, si Ajid katut si Adnan teu ieuh malire ka batur. Lantaran tiluanan ge jongjon ngabandungan dongeng si Wawat. Sanggeus dongeng beak si Wawat mungkas caritaanana. Tah sakitu dongeng namang lah. Ngan perkara bener henteu mah kuring mah teu ngilu tanggung jawab. Da kuring mah ngan sakadar nyaritakeun beja anu kadenge. Ceuk si Wawat bari rutret ka sarerea pok Mang Daryo nyarita. Beuh, nepi ka kitu nya lalakon nu kajadian di lembur batur. Untung di lembur urang mah teu anu munyungnya. Lamun kabeneran aya teh, matak naguyurkeun saja jagat meureun. Ibur salalembur eara saja jagat. Buktina we di lembur Cikarancang sakitu jauhna nepi ka urang teh. Geuning beja teh nerekab ka mana-mana. Ceuk Mang Daryo bari ungut-ungutan. Ai si Adnan ngadenge caritaan Mang Daryo meuni curingha pok nyarita siga nu dines naker. Mang mah ceuk saha di urang teh nu munyung ari Baonok? Baonok pan teh Mang? Si Emang. Ieu teh percanten mah Mang we atuh tarosin ka si Ajid. Ceuk si Adnan jiga nu nyaho. Mang Daryo ngarenyag barang ngadenge caritaan si Adnan kitu. Mang Daryo reuwas luar biasa barang ngadenge caritaan anak buahna. Yen majarkeun teh cenah Baonok munyung. Kumaha jang? Dengan Mang Baonok munyung kana naon cenah jang? Cek Mang Daryo bari neuteup ka si Adnan. Bangun anu panasaran naker. Gancang ku si Adnan dijawab. Ari Mang. Korban zaman si Mang mah teu nyaho kanu kitu. Munyung ka buta hejo bejana Mang. Sigana sarua we kawas Basuri urang Cikarancang. Lantaran Baonok mah sarua jeung Basuri pada make bah ngaranna teh. Ngan bedana ari Basuri mah jangkung badag cenah ceuk si Wawat mah. Ari Baonok mah awakna teu beda jeung wadah kurupuk anu handapna dempak teh. Ari bujur jeung awak meuni namru sedang hulu lemet pisan kitu tah. Jadi awakna teh sarua jeung wadah kurupuk awak jadi gede, awak gede hulu leutik kitu tah. Ngalakkana ngaran Baonok. Ponokna awakna teh kitu nu mata ceuk si Adnan teh pupugu. Ngadon cecengiran kawas nu kurang jejeg. Atuh pok ku Mang Daryo ditanya deui malah make ditepak sagarupa. Ari jang Adnan nyarita teh. Ditanya munyung kana naon kalah los-los kana wadah kurupuk. Naon atuh sabenerna jang Adnan teh? Jiga nu sentimen pisan ka Baonok teh. Cek Mang Daryo milu nyerenge. Kulantaran si Adnan ngomongkeun wadah kurupuk, si Ajid ge ngeuleun empas. Ai tong ngomong-ngomong wadah kurupuk teh euy, ai kuring mah ngadenge wadah kurupuk teh suka yang seuri euy. Nah yang seuri kumaha kitu? Cek Mang Daryo bari matana ngalirik ka si Ajid anu ngilu nyarita. Minangka nu nyeletuk, celetuker teh apa celetuker. Tukang nyeletuk. Kieu Mang dongengna teh. Ai jang Ajid boga dongeng gitu. Cek Mang Daryo. Puguh we ngeunaan tukang kurupuk. Ai kuring teh harita teh cenah beja ieu nya cek bapak kuring baheula keur zaman Jepang gitu. Zaman Jepang. Nya sok sing tuluikeun carita teh jang Ajid. Nya bapak kuring ngobrol kitu nya.
baheula teh cenah aya tentara Jepang gitu nya ka urang. Terus ningali tukang kerupuk gitu. Lantaran tukang kerupuk ditanggung cenah. Siga geuning apaan ai black kerupuk teh herang gitu nya mang. Siga timah majarkeun teh bangsa Indonesia mah cenah kararuat. Bisa manggul timah cenah bisa dua-dua gitu. Mun jiga nu hampang ngemplad gitu. Padahal isina mah kosong molongpong gitu. Nah, kumaha cenah cek urang Jepang teh yang. Teuing da kuring mah teu nyaho ngancek beja gitu cek bapak kuring gitu. Oh. Nya bener inget ka zaman Jepang teh. Pugu mangge boga dongeng, jeung mang mah nyaho sorangan dongengna teh. Harita mun teu salah kieu jang. Ai urang Jepang teh harita teh keur ngaliwat kira-kira aya tiluan mah nya. Tentara Jepang deui naon. Ai kira-kira meureun di hareupeunna teh lain meureun deui da nyamang ningali. Aya tukang mangu jang kitu ta. Tukang mangu kitu ta. Dasar tentara Jepang teh harita keur kawasa. Ka tukang mangu teh celenun mangu hiji teh eta dicokot. Barang geus dicokot teh nyahoeun meureun cara ngadaharna jo belewak dihakan mangu teh jang. Barang digayem karasa meureun cangkangna teh nya teuing pait nya paah teu ngeunah we kitu. Nya kesedeungeunah cangkangna teh. Atuh ngamuk eta urang Jepang teh jang. Jo nyebut bagero teh cebot tukang mangu teh tampilingan. Atuh reuwas tukang mangu teh tampilingan. Lantaran manehna rarasana mah teu boga dosa. Ngomong teu bisa lantaran teu bisa hubungan. Urang Jepangna teu ngarti bahasa Indonesia. Tungtungna tukang mangu teh ngahuleng. Geus kitu teh tutu naraweco urang Jepang teh ngomong ku bahasa Jepang deui. Tukang mangu teu ngarti. Atuh barang geus kitu ningali ngadahar urang Jepang teh ngadahar cangkangna. Ya tukang mangu teh jang noh. Manehna teh muka mangu hiji terus disamualkeun. Jem di dahar siga nu nikmat pisan. Ningali kaayaan kitu, urang Jepang nurutan. Dibuka heula mangu terus disamualkeun diicip-icip bisi pahang-pahang jiga tadi. Barang dirasakeun ngeunah amis. Nah, eta mangu ujang satanggungan bea ku tiluan harita kitu. Jadi dongeng zaman Jepang teh ceuk Mang Daryo mungkas caritana. Sarerea seleuseurean ngadengikeun dongeng Mang Daryo. Kumaha ieu kalaka katonggoykeun ka dongeng Jepang yang tuluykeun yang tuluykeun dongeng teh yeuh. Sok kumaha ieu? Dongeng Bang Onok. Cing kumaha jang adan kumaha yeuh? Cek Mang Daryo bari nyereng. Leres Mang tuh. Puah teh sebel ka Bah Onok teh. Lah, sababa geus 3 kali minta ramutan teu dibere Mang. Sajabat kitu teh Bah Bonok teh meditna teu katulungan Mang. Tapi lamun aya pamenta teu beunang di persabenan, meuni matak sabel kuring mah ka si Onok teh. Da cocok lamun boga ilmu kawasilitok diwejek tah si Onok teh ku kuring mah lah. Yang teuing papanggi deung ngaran Itok ek disembah ku kuring mah. Ek dipenta ilmu sawareh lah pikeun ngalarambutan Bah Onok. Sabal kuring merek diguru ta si Itok teh ku kuring mah Mang mun panggih teh cek adnan. Bari pepeta malah waktu keur matakeun nyemah teh meuni daku meuni durukan ampir-ampir sarungna ge karerab. Ari Mang Itok barang ngadenge ngaran disebut Litok. Narik napas panjang bakat ku amek tapi teu bisa majar kumaha lantaran manehna geus ngaku ngaran Dora. Ngan bati ngurutan dada bae bari ku kulutus jero hatena. Waduh, suka sebelaan si Adnan sia. Geus wani-wani ngaruksak ngaran aing sia. Tapi keun bae lah sakitu marek sabar. Da geuning buktina aing teh kasebut pahlawan di dieu mah. Ning rek nanya si Wawat aing mah. Ceuk Mang Itok bari neureuyan ciduh, teu lila pok nanya ka si Wawat. Pangapunten Sun Mang Daryo. Isim abdi teh Dawidi sing kanggo ngiring ngobrol di acara. Dupi nu dimaksa teh bade tumaros langsung we ka sadarek Wawat. Ira sadarek Wawat angkat ka Cikaranjang Sun. Ceuk Mang Itok bari neuteup ka si Wawat. Atuh gancang ku si Wawat dijawab. Sedang nu sejen ngadenge si Wawat ditanya ku Mang Itok teh, taya nu nyarita sigana bae ngahargaan ka Kisema. Tadi kulan Sun. Tadi kulan kumaha ari jang Wawat ditanya ku Semah teh. Lantaran ngajawabna para mitra sadaya. Puguh tadi kulan teh pupugu.
atuh Mang Daryo nempas caritaan. Nu bener atuh jangan. Yang wawan sok ai di jang wawat ditanya teh nu bener atuh. Oh, hapunten sunau di teh nuju ieu lah. Tadi siang sung samalih mah dongkap ka rombok teh parantos poek. Eta we da name leleson sakedap terase kedah ngarona. Sanaos capek ge da maksakeun anjeun we kitu teh ada kewajiban sun. Jawab si Wawat bari neuteup ka Mang Itok jiga nu hayang sidik kana beungeutna. Dina ngon-ngoni ngobrol jeung Ki Semah mah estuning dina handap asorna jeung dina tatabasana dina hartosna mah kalemesan basana teh diwanggit pisan lantaran jelema nu kakarapang ieu. Beda jeung ngobrol model kamang jeung kasih Adnan oge model kababaturanana. Oh, nuhun atuh Jang Wawat. Nanging aya deui hiji nu bade ditaroskeun teh waktos Jang Wawat ka Cikarancang. Nah Abah Suri teh aya di bumina atawa henteu teh? Ceuk Mang Itok asa manggih jalan pikeun nalungtik musuhna. Ceuk paribasana mogbok manggih gorowong. Aya jalan komo meuntas ku manehna ditulung talungtik kumaha kaayaan di lemur Cikarancang. Pok si Wawat ngajawab kalayan teu curiga. Kumaha teu aya kulan? Samali mah saur urang Cikarancang. Sadikantunkeun ku istrina Bah Suri teh teu aya di lemur Cikarancang. Saur nu ngobrol mah Bah Suri teh nuju angkat milarian musuh anu katelah Mang Itok cenah. Sakitu wartos nu kakuping ku sim kuring mah. Cek si Wawat nyaritakeun sapamanggihna. Lantaran memang kitu kaayaanana Bah Suri teh. Atuh Mang Itok bunga heunaker ngadenge keterangan ti si Wawat. Ngan Mang Daryo rada curiga ngadenge Mang Itok tatanya kitu. Sarta teu talangke gancang Mang Daryo nyarita miheulaan ka Mang Itok. Ke hapunten kulan saderek Dora. Nah saleresna saderek teh. Saha atuh sareng naon margina bangna tumaros dugi kataliti kitu. Nah kagungan tatali wargi sareng Basuri ceuk Mang Daryo. Nyarita blak-blakan kulantaran manehna mah kolot legok tapak genteng kadek. Barang ningali kaayaan kitu matak nyurigakeun. Da upami kitu blak-blakan atuh caritakeun. Terus ceuk Mang Daryo ge nyaritakeun ka Mang Itok. Atuh Mang Itok rada luas ditanya kitu. Tapi bubuhan Mang Itok geus tuman yang hareupan. Sagala perkara komo nu kitu mah gancang ngajawab ku bohong. Sangkan bohong nu ti heula bisa katutupan. Dina ngon-ngoning nyaritana estuning pinter naker Mang Itok teh. Nyaritana teu jiga-jiga ngabohong nyarita kitu bari cakakak seuri. Ulah wakanyang ki awon Mang Daryo sun. Sim kuring teh salorosna mah sanes gaduh tatali wargi sareng Basuri. Nanging tumaros kitu sote sim kuring ngaros simpati ka jalmi-jalmi nu parantos dirugelkeun ku Basuri kitu. Contona bae Mang Itok sakumaha saur katerangan ti saderek Wawat. Janten maksad sim kuring ge saupami diparengkeun patepang sareng nuju dengan Basuri tang tos ku Jibsun bakal dicangkalak sangkan teu ngaganggu deui kanu sanesna. Margi sim kuring oge ngaraos ceuceup sareng benci ka jalmi nu kalakuan sapertos Basuri teh kitu pamaksadan sim kuring Mang Daryo. Cek Mang Itok. Nyaritana bangun sumanget naker. Barang ngadenge caritaan Mang Itok kitu, Mang Daryo sapara kanca meni colohok bengong mata simeuteun. Sajongjongan mah gawena silih reret bae jiga nu teu percaya kana caritaan Mang Itok. Tapi sanggeus rada lila, Mang Daryo sadar kana kaayaan gancang Mang Daryo nyarita deui. Oh, janten kitu pamaksadan saderek teh. Nya saupami kitu mah hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan. Sim kuring ngaraos reueus nguping tekad sareng rencana saderek anu sakitu mulyana. Nanging hapunten we sungun. Sani sim kuring nganggap remeh kasalira margi saur Jang Wawat ke. Bah Suri kacida kuatna jalaran kenging bantuan ti siluman buta nu janten pamuntanganana. Sareng deui Mang Itok oge sami-sami gagah teu acan tiasa ngarubuhkeun Basuri. Bujeng-bujeng tiasa nyangkalak Mang Itok teh cenah kitu. Dah jalaran ti kitu saderek Dora kaguh kagagahan model kumaha pangawan tunang tang ka Basuri teh. Nanging hapunten
sakali deui sanes sim kuring teu percaan ten sumuhun dai sifat jalmi teh aya paripaos jero laut tiasa diteuleman nanging ari hate mah teu tiasa dikobet semun kitu tah ieu teh sim kuring teh tumaroso teh kasadarek sanes teu percaan ten sumuhun sanes teu percaan 100% percaan ten mung sim kuring sapara kanca hoyong uninga kitu rencana kumaha yang kalak basuri teh kitu teh cek Mang Daryo bangun anu cangcaya naker jeung teu percaya kana caritaan Mang Dora teh atuh barang ngadenge kitu Mang Itok rada bingungeun lantaran ari rek balaka terus terang sarua jeung goong nabeuh maneh atanapi goong sabakaria ari teu dibejakeun tangtus Mang Daryo katut anak buahna bakal nyaleungsirikeun ka manehna sahanteuna manehna teh meureun sadi hina-hina atawa sahanteuna disebut jelema nu agul bari jeung lodong kosong ngelentrung tapi sanggeus mikir rada lila pok Mang Itok nyarita oh ari perkawis eta mah teu kedah janten emutan kanggo sim kuring mah hasil sareng henteuna mah urusan nomor pengker eta mah pokona mah berjuang we heula nu penting mah nanging kanggo sim kuring mah manusia nu kalakuan kawas basuri teh teu aya pikasieunana sanajan dibantu ku ratusan buta hejo ge sim kuring mah mundur margi sim kuring yakin jelema anu model basuri teh kasebat jelema anu teu mulya lantaran anjeunna mah munyung muja teh ka buta hejo pan urang mah nu kedah dipunjung teh teu aya deui iwati Gusti Allah nu maha kawasa nu murbeng alam margi urang kedah yakin satung kebing langit satang karak ning jagat ieu teh sadayana ciciptaan Allah sareng urang minangka makhlukna urang kedah ibadah ka Allah kitu nu mawi janten urang teh ditakdirkeun gebrag ka alam dunia minangka makhluk anu mulya moanya jalmi nu mulya eleh ku model basuri anu muhit kabuta hejo kitu ceuk pamendak sim kuring lain soal kagagahan kadijayaan anu diandelkeun teh nanging katakwaan kitu tasun cek Mang Itok siga nu heueuh bisa nyarita para mitra sadaya atuh geus kitu mah turun nyarita deui Mang Itok teh tah kitu nu mawi cek sim kuring oge jelema model basuri sanajan dibantu ku ratusan buta hejo sim kuring mah mundur sasieur wah ngejat satu yang beas nyarita geus mimiti rada kasar lantaran kapanasan ku nafsu nu ngagedur dada karasana asa ngagolak sabab amarah hayang nyacag awak basuri samemeh Mang Daryo ngajawab gancang dipihilaan ku si Adnan lantaran manehna teu madujueun ngadenge caritaan Mang Itok bangun anu nguntup ka basuri Kang Dora lah ulah nganggap remeh atuh ka bangsa siluman teh Kang sabab boro-boro adu hareupan jeung jerimna karek ngadenge hitutna ge lah ku siluman mematak sales maceuli nempo buluna ge matak nyeri panon ngameu awakna matak sakalor komo lamun ngalawan buta hejo nu lobana ratusan cigana Kang Dora teh lah bakal jadi daki buta kitu tah sok aya wae Kang Dora mah kawas bodor sandiwara we atuh singga beleg kinten-kinten Kang Dora lah lantaran si Itok urang Cianjuang teu kuateun ngalawan si Suri mah komo Kang Dora atuh udah si Itok jelma anu lain jelma samanea teh geus ripu cek si Adnan bari jebi ka Mang Itok rai Mang Itok geuneuk beungeutna lantaran panas asa disebit ku hinis ngadenge caritaan si Adnan sanggeus rada leler amarahna nu ngagolak dina hatena pok Mang Itok nyarita oh jang Adnan hatur nuhun kana piujang ti ujang ye tapi akang rek ngadoa sangkan isuk jaganing pageto caritaan akang bakal kajadian sarta dirinya akang rek nemongkeun wawanen ka Jang Adnan sok saksian ku ujang jeung ku sarerea anu aya di dieu cek Mang Itok nyaritana bari nepakan dada segala rupa si Adnan pok nyarita deui cok lah geun kuring nyaksianana nepi ka bubaranana kalawan kuring janji ka Kang Dora lamun akang sanggup ngelawan basuri nu boga sobat kasiluman buta ku kuring bakal disemah 7 kali geun lah tapi ka incok suga nyemahna ge keun bae kuring marek jungkal jumpalit we nah cek si Adnan nyarita bangun anu ngahampas pisan ka Mang Itok seuri rada sinis maleh make jeung rada ngadelek segala rupa atuh puguh we Mang Itok kacida panasna
panas lir anu direrab teh tapi teu bisa hojah lantaran salah lamun maneh nanyieun peta kasar. Ari Mang Daryo barang ngadenge hoghagna antara Mang Itok jeung si Adnan kaci dari wasinana sok sieun matak jadi ribut pok Mang Daryo nyarita. Oh janganan oge saderek Dora parantos eta obrolan telah ulah diteraskeun sabab lamun eta pasualan terus dicaturkeun sarua jeung marebutkeun balung tanpa eusi marebutkeun paisan kosong sedang nu ngaran basuri teh duka aya duka henteu manusia nama da tadi dengan seukur obrol jadi taya hartina lamun urang nyaritakeun pasualan basuri tah ulantaran ayeuna mah geus peuting jadi Jang Adan jeung Ajid geus mojeunang ngidar kalemur yang ngarona ieu geura indit ka ditu ieu Mang mereskeun naon deuh ayeuna kudu dibereskeun ieu teh cek mah ieu teh nya cek Mang Daryo nya tuh Mang lah urang ngidar ya Jid Adna nyarita ke Ajid nya Ajid gari tujang geus peuting ieu geura ari indit teh ngan kade sing ati-atinya bisi aya bancang pakewu ulah gagabah dina yang hareupeunana urang kudu demit Mang bere laporannya ulah ngayakeun tinakan sakaba-kaba pokona mah ulah ngayakeun tinakan sosoranganan Mang kudu bere laporannya cek Mang Daryo bari ngareret ka si Adnan jeung si Ajid atuh pok si Ajid ge nyarita ayo ya jawab si Ajid bari jung nangtung terus singkil jiga rek indit perang geus kitu mah bra duanana arindit ninggalkeun pos ronda arinditna dijajabkeun ku paneuteub Mang Itok anu mureleng ka si Adnan bari neuteub kanu indit pok Mang Itok ngomong jero hatena aya we manusia poksang jeung aduan kawas aing teh alah untung aing teu ngabejakeun ngaran nu bener nyaka kudu daek ngeureuy caritaan si Adnan we nu kacida pahitna ieu tapi keun bae lah hitung-hitung latihan pahit we lantaran pahit mangrupa pel teh mataknya geurkeun cenah awak minangka obat ieu coba itu ya dodoja pikeun aing dan we aing bisa nahan dodoja ieu cek Mang Itok dina hatena kitu bari ngareret ka Mang Daryo jeung si Wawat lantaran si Adnan jeung si Ajid mah geus teu katempo deui atuh geus kitu mah der Mang Itok ngobrol deui jeung Mang Daryo meuni uplek naker jiga nu geus lilawano. Ayeuna para mitra sadaya urang tunda carita Mang Itok jeung Mang Daryo. Urang catur tuturkeun heula si Adnan jeung si Ajid nu rek ngalanglang lembur cicapar waktu peuting. Lalempang kebat muru kabelah kidua jiga nur heueuh rek ngarona. Tapi sangkeus jauh ti pos rona pok si Adnan mimiti kan engge nyarita ka si Ajid. Jid. Jam sabaraha kira-kira ieu teh? Cek si Adnan bari ngarandag heula leumpangna. Pok si Ajid ngajawab. Geus peuting euy. Aya meureun jam 12 leuwih mah ieu. Kudu make eureun di dieu nan. Nah mah tuh lempang mah tuh bari ngobrol. Apan keur ngarona urang telin? Oh nyaho dewek ge keur ngarona. Tapi teu kudu loba aturan lah. Pokona mah indit ke ti pos. Talamun geus kieu mah sagala rupa kumaha urang. Cik dewek rek nanya ka Ilaing Jid. Ari Iling inget keneh kana rencana nu tadi? Oh puguh we inget mah mau kerambutan bahonok. Hehehe bener euy. Jeung tibatan ngarona lah. Mending urang ngalah rambutan. Tapi ulah disebut mau euy pamali, sebut ke ngalong we kitu lah. Ngalah urang teu asa keur ngabangsat, jeung teu asa jadi bangsat deui. Ari tali keur ngalian sarung naon teh Jid? Puguh we mawa euy. Geus ditalian sarung dewek mah supaya engke teu rusuh teuing. Tu tempo kumaneh tuh. Si Ajid bari nemongkeun sarung anu geus ditalian nyata ku tungtung. Ditalian tungtungna jadi kacirina teh teu beda jeung karung, kacida pisan gedena. Atuh puguh we sarung kitu ditalian leuwih ti karung gedena. Si Adan kacida bungaheunana nempo Ajid geus sadia sarta pok nyarita deui. Wah bagus Jid. Teteh lama si lain bisa diajak badami euy. Kudu kitu re jadi batur dewek mah. Tapi sama meh dewek rek amanat heula euy ka Ilaing Jid. Engke lamun dewek geus aya di luhur, loba caritanya sarta kade ulah poho ku Ilaing kudu ditalingakeun bisi si ono kaluar. Eta sarung urang pinuhan ku rambutan ngaraseubeuk sararea. Lamun geus meunang urang bawa ka Mang Daryo. Cik dewek hayang nyaho lah ngamak moal Mang Daryo teh disogok ku rambutan. Cek si Adnan bari
magehan tali calana jeung totopongna. Malah ditinggalin tali bedoge di pagehan si Ajid pok nanya ka si Adnan. Mang dayo ngambek euy. Daek tanggung jawab ilaing euy. Sabab tangtu ya perkara bakal panjang buntutna euy. Cek pariwasana bisa remet ka male yeuh. Cek si Ajid bari neuteub ka si Adnan. Pok si Adnan ngajawab sangeunahna. Ubuhan manehna mah jelema atas sasar teh atuh. Alah. Dongkeun mikiran nu kitu Jid. Pamali sia matak teu jadian lamun aya kahayang teh. Keun nu kara itu mah bagian dewek lah. Yang penting mah maneh mah init teh maturan dewek. Ayo init. Cek si Adnan bari ngagidig init pangheulana. Atuh si Ajid oge teu loba dicarita. Da si Adnan geus jauh manten. Duanana laleumpang ngagardig jiga nu dina snaker. Sanggeus laleumpang kira-kira 5 menit. Beras nepi ka hiji gang nu rada poek. Lantaran imahna rada carang. Jadi teu kacaangan ku lantera nu ngagarantung di hareupeun imah. Kalayan teu loba catur terus si Adnan mengkol ka eta gang. Teu lilas rog nepi ka hiji imah nu kacida gedena. Buruanana lega jeung loba tatangkala nu kacida lobana. Di antarana bae aya tangkal buah cengkir, jamu air, jeruk garut, mangu jeung tangka rambutan. Nu buahna keureumeujeuhna arasa. Tapi cigana bae. Candi alak keneh kalah beak maruragan jeung beak ku kalong. Ari hanapeun tangka rambutan aya bangku panjang nu dialus-alus. Sigana parantiniis nu boga imah. Sanggeus si Adnan jeung si Ajid tarepi kadinya, pok si Adnan ngaharewos ka si Ajid. Kade ulah poho yang mana deweknya. Dewek rek ngamimitian naik. Lamun dewek geus aya di luhur. Eta sarung beberkeun nya. Sangkan rambutan teu ragrag ganakan euy. Pan moal ganeng ragragna. Lamun ningang kana sarung mah. Cek si Adnan bari meulitkeun sarung teh kana cangkengna, ngaharewos. Si Ajid pok ngajawab bari ungeuk. Ulah ngarti, sareng keur naik atuh. Jawab si Ajid bari ngadeuketan tangka rambutan. Si Adnan teu loba carita geus kitu mah gancang naik meningan sagurawil geus aya di luhur. Ongkoh tangga rambutan teh teu luhur da cangkokan sigana mah. Teu lila antarana keresek kalayang pluk. Rambutan sarang euy ragrag kana sarung si Ajid nu ngahaja ditanekeun. Malah tungtung namah plak plikluk meni murubut loba pisan. Nempok itu si Ajid meni ngeleper. Lantaran asa teu paruguh rarasaan. Aya atoh aya sieun. Malah make jeung cudag cideug segala rupa sabab satenang-tenang nage bangsat. Satenang-tenang nage jadi garong. Dina waktu nu sarua Bah Onok anu boga tangkal rambutan. Harita takara kaluar ti kamarna. Manehna sapeuting eta mah geus direncanakeun ti beurang keneh moal sare cenah. Ari sababah Onok geus boga janji bakal kadatangan ku bangsa lelembut utusan Raja Siluman nu jadi pamuntanganana. Horeng para mitra. Bah Onok teh kalakuanana taya bedana jeung Bah Suri urang Cikarancang. Ngan ari Bah Onok mah anyar keneh kikituana teh ari peuting eta meneran waktu seba. Nyaeta nyawa ka Prabu Anomloka Wisesa. Malah harita Bah Onok geus sadia pikeun wadah anu harita keneh sare di hiji kamar. Sanggeus bulak-balik tempo anu keur sare, pok Bah Onok ngomong sorangan lelaunan bari gek diuk dina kursi di tengah imah. Be, nyare koy aku mah datang anu juragan sakunca teh. Tapi raku ari moal datang walantaran biasana ge tara jalirkan janji. Tapi keun bae lah mending rek niis di luar bari ngadagoan datangna juragan sakunca. Cek Bah Onok bari jeung nangtung terus lempang muru panto hareup. Sanggeus kitu lotrak ngalaan tulak sarta reket berai panto dibuka. Bareng jeung mukana panto si Ajid ngarenyag wakat kureuwas. Kalayan teu tatapasini karbak kana sarung nu pinuh ku rambutan. Deg-deg lumpat ti babaranting. Ngan teu sirikna sagala dirumpak ceuk paripaosna tunggul dirarud catang dirumpak. Lumpatna teu malire naon-naon malah si Adnan nu keur aya dina tangka rambutan teu kaburu dibejaan. Sabab da boro-boro ngabejaan si Adnan atuh manehna sorangan ampir katewak rancucut alias kacerek deleg. Tuh, tertangkap basah. Dina bahasa Sunda mah adi-adi sadaya kacerek deleg. Ieu tertangkap basah. Teu tiasa disebutkeun
naon teh katewakran cucut ieu mangan seukur naon teh heureuyan wungkul lamun diterjemahkeun katewakran cucut ngan basa Sunda aya kasebatna dina basa Sunda mah kacerek deleg ya etang-etang namihan pelajaran gitu tah mangga urang teraskeun pupuguh si Adnan menireuwaseun barang nempo si Ajid teh geus mabur tapi sameme si Adnan turun bah onok geus datang manten ka hanapeun tangka rambutan kalian teu loba carita gek bah onok tiuk dina bangku nu aya di hanapeun tangka rambutan malah bah onok nyarane pisan kana tangka rambutan lantaran bah onok niatna gerek niis di dinya atuh puguh si Adnan ninga deg-deg bakat ku sieun jeung reuwas lantaran ku si Adnan geus kacipta bisa kumaha teuing bah onok ngambekna lamun nyahoeun tungtungna si Adnan teu bisa usik-usik acan lantaran lamun usik tangtu bakal kadengieun ku bah onok keur sieun-sieun teh brul reungit mending ngaleut ngaruyang dahareun ka si Adnan sarta teu tapasini sakabeh reungit nu daratang teh nu nyarocoan ku si Adnan si Adnan beuki ripuh para mitra sadaya digemrong reungit lantaran karasa meni retep jeung arateu tapi sanajan jengkel kapaksa diantep para mitra sadaya eta reungit teh suku si Adnan nu keur nincak kana dahan geus mimiti karasa sing sireumeun katamah-tamah tapaknya coreungit meni retep arateu leungeun meni geus garetek hayang gerabak neungeuran reungit atuh kapaksa nguat-nguat maneh lantaran lamun kitu tangtu bakal kanyahoan ku bah onok ari bah onok nu keur diuk dina bangku kalah kangabaheuhai nyampaikeun sirah kana panyarandean dina bangku nempo kitu si Adnan beuki keheuleun malah pok ngomong jroning hatena waktosna seep para mitra